keprok. Teu butuh dikeprok kan butuh disawer aing mah jeung tiris jeung naon. Teh heula kitu ngarati masa saweran sok Pak. Badukun. Ya. Ayeuna kan? Isuk. Aya geus keprokan satayuna sok gerakeun aing jauh-jauh. Siap nih dong ge. Apa jalan euy. Wah, ikhlas dendam gua engke. Yo. Ada Pak Dukun sedang ngobatin pasien. Katanya sakitnya karena diguna-guna. Kami umat kami Pak Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Gaji Sep punten. Sep, ieu mah lagu teu make disemur. Oh, iya beda ya era gaji padahal besi lalu pasien disemur. Terima kasih Ari dok. Atuh sok kumaha deui do pasien. Itu bisa. Mohon request. Nah, ya akang kumaha aku keyboard aku gamelan ieu teh. Aduh, siap. Jangan usah. Soalnya promoe jawab. Atau samayangan di laguna. Mohon. Ngalarisan tak acan di Palura. Tadi gua aing. Tok nuhun. Sok pohon sia mah. Yo. Sabar aja. Karek cobaan. Oh, tuh kira gue karek sakit teu. Ada Pak Dukun. Naon sih ya? Karek saya lewat. Orang layangan. Oh, siap. Oh, siap. Berarti geus ngan sakitu-kituna. Badukun. Ada Pak Dukun sedang ngobatin pasien. Wow. Katanya sakitnya karena diguna-guna. Kami kuman kami mulut Pak Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Balik ke sia-sia euy wah ini. Tadi aing di banyu. Aduh, bukan Pak. Bukan beda rombongan teh kieu padahal kapunten. Dah lama diuk diuk dah lama. Ih, tong natung. Eta padahal kita kucu Pak. Hayang kalur masih uang harap lah akaran sih teh. Siap. Benar. Nya. Kurang sok. Teguran lagi. Cok. Ngape dadan supatan. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Ada pasiennya sedang ngobatin Mbah Dukun. Jangan ada pasienan lu. Nanti bolak-balik. Apa sih lu barang tete? Wah dukun mah dukun deui we lain bidan. Jadi wah. Orang aku, orang itu penonton, deg-degan hati. Wah, terus tukeran hati api-api sia mah tukeran hati. Sia dalam pamflet aya ya ieu eueuh. Kang, siwa ieu mamaruan ieu teh. Wong aya kakere aing mah. Siap teh. Oh, sok sih banyak. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil kombat kami mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu air diminum. Sia, bungkusin eta. Salah sia. Nah, itu benar nu gue sok benar dengan ngabuburan salah.
suka kecepot tanya mah. So. Iya. Oke, bikin kudu amit aku gawe jajan sini Itu. So. Kudu minta hampura kasih makan siapa? Sok sinanya nih kecepot. So, kecepot. So. Bisa pajakin kurang salah. Kalau Kang maneh Kang kudu bener Kang. Ngerakeun ini di Bandung, lagi Garut nih. Di Bandung lagi jalan di situ. Sugan aing di jegan itu kidul. Saya cok maneh. Ada mbak dukun sedang ngobatin pasiennya. Ada pasiennya sedang. Kang, sarona gelo suge jeung maneh. Yang sama gelo. Nah, kumaha? Eta teh siga bubaran teh. Sok kumaha sih. Gua gelo. Agapah dukun sedang ngobat pasiennya. Konon katanya sakit karena diguna-guna. Sami kumat kami mulut baduk baca mantra dengan segelas air penting lalu pasien bisa itu yang air Itu tinggal itu jangan tinggal itu dulu hiji di sini. Itu hiji udah jangan. Ada bener kan? Mang tapi we kumang getenan di Banyu mangnya. Iya. Mang ka dia kuami digaji. Lain kasar eta mungkin untuk hiji teh situ. Eta kan semua. Kita mah ge untuk hiji. Kan heueuh. Dah, Oh, aing Banyu ci bro. aduh ampun. Heeh. Iku mah tuluykeun moal jadi. Dah. Makon, Heuh. geus aing Banyu ci bro kan. Heuh, balik atuh kan. Ada geus sebutu mah kitu habis manis padi buang. Lain habis manis separi buah. Ci aleut ceuk nepikeun ka aing kabura ku sia lamun cara duit segitu bau jengkol. Si Uge mah geus ngadar udang lain jengkol. Nah, geuning mah Kan eta. jengkolna ngan udangna parian dirasa jengkol. Eta teh. Aing ngoleh kadar jengkol. Bangke orai di Sugahaji. Iya, amit. Tah, Euy. geus awing mah geus Banyak kene hidrolagon aja. Nah, Eta si teh nu meja lagu lang layangan eta Layangan, geus atuh. Aya pemulung teh suka teh ulang layangan. palurah nyonong, ini palurah. Ah, iya. Aduh, sugana ya. Pararasep. Ieu mah mau ke. Pararasep. Eta negara listriknya pararewat. Ya oh, goblok ini mah para reot cenah diajak tolol teh. Ausa kumaha jeung layangan? Bro, enak dia kira. Tulang layangan. Nu pegadah. Di saha mama? Di Bapak di Mama Ridho mama. Di kelas. Atuh sok tamah deui rumah tuh deui. Siap dari mereka jantung dari hati teh. Itu. Urang doakeun ku sararea. So, doakeun. Ieu si mama kali si papa. Oh, tinggal di tamihan dia layangan. Eta layangan. Bacakeun kabeh jeung sia teh lain dicoret-coret betul. Request lagu layangan dari. Iya betul. Naon? Dari residivis. Siap bisa sekolah itu cing warga. Coba Request lagu layangan dari residivis Masko. Yo, keprok ke. Kaprok karena Hanya kan karek 20.000. aca. Segala rupa ge. Buka we. Karek DP. Jangan Pak Usam dah. Bilang layangan. Itu layangan Nu pegat-pegat. Jadi langit tengah anu mulia pegat. Asih mungkara. Ngarep pegat. Diri layangan teu aya Nah asina betina. Aduh
si ieu mah ganggu wae. Jadi Sok aing jempet eueuh cicing. kenapa? Era ya. Itulah layangan nu berkata Adi langit legas anu korea asih dengan nama berkata diri kaya kaya pamuta Lain, eta teh dia nu request ningali dengan duitnya dicopot kan. Tapi ieu naik ojek. Kumaha satengah ribu 20.000. kan kumagi panjang kene lalakon Oh, dawan nu ngaran geus balik. kalau sepak kaula di sakitu bobo manehon Apa geus ieu? nya siapa kitu mulung muntah mana aing lu geus masuk mana acan masuk Balik DPR gua isu. hah Balik DPR. mau ngareak Si goblok. Buka-buka kartu belok. heeh akan bobok sapanon carang sapakan Ya. Wih mama kaulah sakitu Sakitu. kaulah suka haji mudah-mudahan Keluar. atau tuh apa Kali begini. tong kitu Cicing, kita mah kecepot ya. Nu. Alhamdulillah. makasih Apa? Syahajina lagi, Pak. Pak Haji Saroto latuhan nuhun Pak Haji Saroto. tapi gak jadi apa aja masa sama aja Alhamdulillah, Pak Haji Suroto. Pak Haji Saroto kabin teu ya. akangnya Mudah-mudahan banyak yuswa geuning. amin Pak Haji akang ya uing bubuk sapanon carang sapakan sampai Sakitu. ayo heeh Nya sakitu we di simkuring we kan. Simkuring. Nyangakeun kabodohan simkuring. ngagun baik kang panjang kene lalakon Panjang kene lalakon. matur nuhun hayu mangga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ay, sudah ya, lo veo, tapi rame.